Urang tunda heula kaayaan di Karajaan Siluman Oray Ratu Banawati. Anu harita marehna keur siap-siap rek ngagempur Kerajaan Siluman Munding Prabu Gandawisesa. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan di alam manusia. Nyaeta nyaritakeun maonah teh anu geus lila katunda. Ti barang nempo pocong bungkeulekan sia teh maonah terus lurumpatan ti buranjat. Malah bakatin ku soak-soakna mani sagala ditabrak sagala dilumpak. Sababaraha kali maonah labuh udang deui tuluy lumpat deui bari gugorowokan aya julik pocong cenah. Sampai di hiji tempat maonah geus teu kuatan dilumpat turna karasa leuleus. Napasna ngahegak ari awak ngoprot ku kesang. Brek maonah diuk meniti sirikna ngagerakkeun maneh. Aduh, aya bae. Nah, ieu mah sia-sia teuing na si baing teh. Berang-berang bet panggijeng jadi pocong sagala. Garantos maonah bari diuk ngalemprah. Sukuna disanghujarkeun. Sabot maonah keur ngaregehkeun kacapena, teu jauh teh eta tempat aya dua urang awewe. Nu hiji katempo kolot, nu hiji ngora. Maranehna keur laleumpang ka palebah maonah. Si horeng maranehna teh Cinenti jeung Neng Heni anu karek marulang tos balanja ti warung Ciwawat. Jauh kene ge maonah nu keur diuk ngalemprah teh geus katempoeun ku Neng Heni. Mak, geuning itu katawisna siga maonah nya nu keur calik. Kenaon calik di kebon sorangan? Cek Neng Heni ngomong bari leungeunna nunjuk ka palebah maonah. Cinenti nyidik-nyidik. Breh kata mah jelas kumehna ge maonah teh. Nya geuning nyai. Itu mah bener maonah. Sing beuh cuang samper. Tembal Cinenti indungna Neng Heni. Atuh tuluy Cinenti jeung Neng Heni teh leumpang beuki ngincik muru ka palebah maonah. Jauh kana ge Neng Heni geus ngageroan maonah. Maonah. Cek Neng Heni ngomongna rada tarik. Ngadenge aya nu ngageroan maonah nu keur diuk bari rada ngalamun teh ngarenjak. Sadaya nu ngageroan aing sahanya. Gerentes maonah. Tuluy maonah luak liuk. Tapi can katempoeun Neng Heni jeung Cinenti teh. Lantaran kehalangan kurung kuncau. Gak bisa saha geuning. Maonah ngaulang. Ingat deui kana julik pocong nu tadi. Walah, buah-buah julik pocong nu tadi nuturkeun. Gerentes maonah deui bari purinding bae bulu pundukna murinding. Keur kitu kadenge Neng Heni ngageroan deui. Maonah, nuju naon nyari rabe di kebon? Cek Neng Heni. Kadenge sorana beuki deukeut. Maonah beuki soak. Sieun nu ngageroan manehna teh bener-bener jurig. Maonah katampa hudang lalaunan bari ngareret ka tukang. Breh katampa ku manehna Cinenti jeung Neng Heni nu keur leumpang ka palebah dinya. Atuh barang nampo Cinenti jeung Neng Heni teh maonah kalah beuki ruas. Lain ruas nyangka jurig kanuduaan. Tapi manehna ruas jeung era kulantaran maonah harita geus nipu ka Cinenti. Bahasa nitah nyangu jeung masak teh anu bebejanna mah dititah Wajirodi. Anu padahal mah cang manehna dahar padahal lapar. Dasar zaman boga salah jadi panyangka maonah mah Neng Heni jeung Cinenti kadarinya teh kulantaran maranehna geus nyahun di bobodo. Jadi kadarinya teh rek nyarekan. Atuh beungeut maonah ge jadi bener-bener bias. Alah dasar bener-bener apes aing.
Salamet ti jurik pocong kalangan pangijeng Cinenti. Pasti maranehna teh geus apalin ku ini bodoh ya mah ya. Dah daripada era aing mending kabur bae lah. Gerentas maona tuluy geus teu mikir deui berengbeng bae mah langsung lompat. Pas maona lompat ka tampo anu ragrag tina jero bajuna truk kana taneuh. Sedangkeun maona mah teu sadar. Main mah terus bae ngabecir kabur. Di biasa jen Cinenti jeung Neheni kaget heran. Hah, kunaon eta maona kalah kabur kitu mah? Cek Neng Heni bari panonna mah holohok nempokeun ka maona anu lompat. Nya geuning nyai, kunaon nya jalma teh? Tembal Cinenti. Keur kitu Neng Heni teu kahaja mencerong kana bungkusan anu ngagoler dina kurut tiuk maona. Itu sih bungkusan naon nya mah anu ngagoler? Buah-buah nu maona ragrag tah. Cek Neng Heni bari leumpang ngadeukeutan kana bungkusan anu ngagoler. Ku Cinenti dituturkeun. Sanggeus anjokot eta bungkusan teh dicokot ku Neng Heni. Penasaran tuluy dibuka. Barang ureh teh si horeng eusina duit 300.000. Meureun eta duit teh ladang ngajual baju sutra teh ka Haji Rodi. Si horeng artos ya mama. Geuning lumayan seueur oge nya 300.000. Karena teuing bener moana nama teh terang nya mah. Cek Neng Heni bari ngambrehkeun isi bungkusan ka Cinenti. Nya nyai karunya mainnya pasti leungiteun. Jik udah gari itu karunya bisa duit keur penting. Tembal Cinenti. Mun atunya mah pami kitu abdi bade nyusulna maona, mah mulih wae ti payunya mah. Cek Neng Heni. Nya nyai jik gari itu udah karunya. Tembal Cinenti. Atuh tuluy bae Neng Heni teh leumpang setengah lompat rek nyusul maona. Ari Cinenti mah ka imah teh heula. Balik deui nyaritakeun maona anu ngadon lompat kabur barang nempo Neng Heni jeung Cinenti teh. Sampai di hiji tempat, maona geus teu kuat dilompat. Katempo dongko bari nyekelan tuhur napasna kadenge hegak deui bae. Kadenge maona guguruduk sorangan. Aya bae. Nah, poe aing apes-apes teuing nya. Lamun teu kabur lompat aing bingung kumaha ngajawabna tah mun ditanyaan ku Cinenti. Cek maona ngomong sorangan. Padahal teu jauh ti tempat Neng Heni anu ngudag rek mikeun duit geus anjog ka palebadinya. Ku Neng Heni maona anu keur ngajantang bari nyekelan cangkeng jeung tur teh katampoeun. Atuh Neng Heni teh curing hak. Tah si eta maona teh tah can jauh. Gerentos Neng Heni. Tuluy bade leumpang teh maehna geroan deui maona. "Ma, maona." Atuh ngadenge sora Neng Heni teh maona ngaranjak deui bae. Halah. Eta Neng Heni udah deui bae. Gerentos maona bari jeung teu mikir deui berengbeng maona teh langsung lompat kabur. Atuh Neng Heni teh holohok deui bae. Ih dasar jalma. Nah cenah nya aing rek mikeun duit mana nu tinggalin kah lompat deui bae. Araraneh jalma teh. Cek Neng Heni. Ari geus kitu mah tuluy bae Neng Heni teh balik deui teu ngudag deui maona. Ari maonahna masih kene terus lompatan, leok mengkol ka jalan anu katampian anu rada mudun. Pas marengana jalan anu mudun teh lesang pisan, atuh sorodot maonah ti sorodot kuprak nang karak bengkang. Maonah reuwas, "Tolong!" Cenah katempo awakna gugulutikan ngagulusur ka handap. Maonah cocorokan tulung-tulungan. Bareng jeung ngagulusurna awak maona ti handap mucunghul seorang lalaki anu keleumpang nikreuh nanjak bari nanggung Ari Boler jeung Jukut. Atuh awak maona anu keur gugulutikan ka handap teh jadi nangabrak eta lalaki. Brak. Eta lalaki langsung nangkarak bengkang. Ari Boler jeung Jukut anu keur ditanggungna, anu hiji maur, anu hiji ragrag bareng jeung awak eta lalaki anu ngagulitik ka handap patumpang tindih jeung maona. Kebrus tungtung nama awak maonah jeung awak eta lalaki pating kelebrus kana kotakan sawah. Malah maonah mah loroesan awakna mebes kana sawah.
Keur kitu malah karungku pisan ku jukut anu ditanggung tadi ku jalma lalaki. Tolong, tolong, cek maona bari rowesan hayang udang. Cek urang tunda heula. Ayeuna kocapkeun heula Darmasuta. Eta siluman orai teh anak buah Ratu Banawati anu meunang tugas di Ratu Banawati pikeun neangan jukut salobana ka alam manusia. Di hiji tempat Darmasuta jeung sababaraha urang anak buahna ngucunghul, kabehana muncul dina wujud orai. Katempo orai-orai siluman teh carulangeuk bari letahna ulah lelel. Pok kadenge salah saurang orai aya anu nyarita, "Jangan kaulanan Kanjeng Senopati. Kedah ka mana urang ayeuna milarian jukut sapertos diparentahkeun ku Kanjeng Ratu." Cek salah sahiji orai anu si horeng teh prajurit anak buah Darmasuta. "Aya jukut ngalawa tuh jeuleu. Tapi dia wek teu nyaho. Jukut nu kos kumaha anu yang para punding." Tembal Senopati. "Teras kumaha ritos kieu Kanjeng Senopati?" tanya orai nu tadi deui. "Teu jeung atuh. Sok kada pikiran ku kabehan." Tembal Senopati deui. Atuh orai-orai siluman teh katempo ngaharulang. Lamun bangsa manusia mah meureun mikir maranehna teh. Tapi teu lila salah sahiji orai anu ngomong, "Nun kaulaneun Kanjeng Senopati. Cek pangemut abdi mah kieu. Lamun urang hoyong apal jukut anu kumaha jang para punding, nya urang kedah ningalina ka kandang hunding. Pasti di dinya aya jukut kanggo parabna." Cek kata prajurit. Senopati orai Darmasuta unggut-unggutan, bener. Ilaing memang cerdas. Ayo urang edit ka palebah ditu. Pasti aya kana munding." Cek Senopati Darmasuta. Bari jeung teu nunggu jawaban deui leor bae maehna langsung ngaleor indit ti palebah dinya. Atuh orai-orai nu sejenna ge langsung ngaluturkeun pating ngaleor. Ayeuna malik diheula nyitakeun maonah jeung jalma lalaki tadi anu pating gulutik tuluy ti galebrus teh kana kotakan sawah. Katempo awak maonah masih keneh mebes dina jero leutak. Bari jeung awakna kadungku pisan ku jukut. Kadenge maonah tulung-tulungan. "Tolong, tolong!" cek maonah. Sedangkeun di pihak sejen, lalaki anu tadi tigebrus kana kotakan sawah bareng jeung maonah, main aya katempo masih ngalebengkang keneh kakeum ku leutak. Tapi teu lila eta lalaki mah mun yang udang deui. Tuluy luak liuk neangan maonah anu nabrakna. "Dasar awewe bangkawarah. Ka mana eta manusia tadi nabrak aing teh? Mun kapanggih podaran sia ku aing." Cek eta jalma. Bari tulus sret nyabut arit tina cangkengna. Terus dia mengamang. Ari parona gular-giler neangan maonah. Keur kitu kadenge sora maonah anu tulung-tulungan. "Tulung, tulung!" Atuh si lalaki meuli culingak. "Lah kadalah. Eta si horeng di dinya manusia bangkawarah teh karungkup jukut aing nu ngarit. Keun sia dibere pelajaran ku aing. Bongan gara-gara main jukut aing kadang ngarit isuk jadi maur. Nyieun pagawean be aing." Cek eta lalaki bari tuluy lempang keceprokan dina leutak ngadeukeutan jukut anu ngarungkup awak maonah. Tapi bareng jeung kitu teu jauh ti eta tempat orai siluman Darmaseta jeung anak buahna oge aranjog ka palebah dinya. Salah sahiji orai anak buahna nempoeun jukut anu ngalumruk
di pinggir sawah anu si horeng jukut anu nindihan awak maunah teh. Sedangkan teu jauh teh eta jukut si lalaki anu keur ngamang-ngamang arit oge katempoeun. Atuh tuluy bae eta orai teh ngabejaan kadar maksudna. Nun kaulan Kanjeng Senopati, sigana eta jukut anu ngelumruk teh jukut anu biasa dianggo kanggo para punding ku bangsa manusia. Itu buktosna tinggal saurang manusia jalu anu sigana rek nyandak eta jukut. Cek prajurit orai, atuh Dharma Seta ge mencerong kapal bajukut anu ngalumruk harungkup awak maunah teh. Red kana jukut, red kasih lalaki anu keur ketepan bari ngamang-ngamang arit. Bener, eta pasti jukut paranti para punding. Lewat piheuraan sang eta manusia nyokot banten eta jukut. Parentah Dharma Seta. Cuma enggak Kanjeng Senopati. Tembah prajuritna. Tulu leor bae eta ore siluman teh ngaleor cepet ngadeketan kana jukut anu keur ngarungkup maona. Bareng jeung kitu, si lalaki anu tadi katabrak ku maona oge geus anjog pinggirin jukut. Katempo eta lalaki teh siga anu ngawahan rek nubruk jukut. Anu maksudna mah nubruk maona teh kulantaran awakna karungkup ku jukut. 1, 2, 3 modar sia. Cek eta lalaki bari luncat nubruk jukut. Tapi bareng jeung eta lalaki luncat, les bae eta jukut teh ujug-ujug ngaleungit miles. Si horeng eta jukut teh kaburu disamber dibawa indit ku siluman orai nu tadi. Itu di awak maunah kabawa ngaleungit kasamber ke orai siluman. Atuh si lalaki anu tadi rek nubruk jukut teh jadi nama ti gujubar deui kana leutak. Tapi teu ilah kuniang deui maenah hudang. Beutna katempo golopot ku leutak, barang sadar jukutna ujug-ujug leungit eta lalaki teh tangtuna bae meuni kaget pisan. Leungeunna gigisi kana mata, sigana teu percaya. Nah aneh, geuning jukut bisa ujug-ujug leungit. Cek eta lalaki heran. Teu lila purinding bae bulu pundukna ujug-ujug karasa murinding. Alah, buah-buah jurig. Cek eta lalaki bari pretek bemehna langsung ngabecil lompat meniti buburanjat. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana. Mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.